Terangan mah nyata kapukun jamak teh sekolot kapukun komo ayo ayeuna. Tapi kan urang teh teu ngemutkeun kana etanya asa teh bakal salawasna aya di alam dunia. Palingan cek sebagai keterangan urang teh kudu ingat ari dunya teh pana arti dunia teh bakal kakenaan kurungsan. Setiap kakenaan kurungsan pasti aya tungtung pedah ari dunia mah aya mimitina pasti bakal aya tungtung. Anu ngeusian sami ngeusian oge aya mimitina bakal aya tungtung. Tapi urang asa bakal lilahnya. Ibu urang teh asa bakal lilah teh. Rarasaan we karasa kurang asa bakal lila dia lagunya. Tur pada alma malaikat Israil ada doh. Tapi kurang sok di poho. Asa bakal lagi urang. Itu pengolahan kurang ayeuna parantos setengah abad laku. Aya anu laku di setengah abad. Seueur. Tapi kadang-kadang eta teh teu dipikir-pikir urang teh nya. Teu dipikir-pikir yuswa urang lain nabihan tapi karena kurang berat. Bilangan nama nabihan tapi lamun urang poho dibasihan nyaeta 60 tahun cokot we ayeuna 50 tahun mung sabaraha deui. 10 tahun deui. Ari ngaran ibadah 10 tahun leuh lamun bener kumaha teu bener nyumponan kana syarat jeung rukunna paur ka dituna anu diharap-harap hayang salamat dunya akhirat geuning paur eta ngajadikeun angan-angan wungkul hareup dina jauh tina pihasileuh